Hapunten da neme dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantu yesana. Da ngawayangna gitu tamat wayahna we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh? Begadang jagat. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok atuh mentak kode deui we ti mana lemur teh.
Pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lain. Ciparai. Kiara Condong. Saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Bener. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Kenaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. Coba da teh disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyaah teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajek. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah.
siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sia teh kadeka jong-jongan teh aduh goong ini alus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga Singkada kajibaraga leur teu beunang euy disangka benih aing aduh ampun begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat kunirahangan dika kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae sia susah teu nyieun we sia teh geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh napek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan hari lapar meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa teu aya nu mere nya dihakan atuh heuh apan eta teh ladang ngabega ah teu nya da aing mah pamere da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot hartana apa eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh satina kaminda-minda teuing ngomong ka mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teh dulu doraka sarua jeung maneh ngabega ulah teh kumaha atuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung
tak usah urang boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo sariwana goblok salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet tah kitu ayeuna teh deuleu hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Ayo pada lumampah. Ini. Siap. Kitu jalma-jalma anu keur neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur. Memang ieu rombongan ti nagara Amarta astina Mandura ngaleut ngungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Keamanan di daratnya eta Raden Abimanyu anu diaping ku Raden Gatotkaca ti awang-awang atuh Prabu Baladewa tekantun ngiringkeun sajumlah harta kakayaan anu dicanak ku Waladia Balatam tamadina kareta-kareta. Wah Semar ieu nu Astra Jingga dawala abdi urang ngareureuhkeun heula capek. Wah. Mangga anu. Jang ulang. Tereh dunya teh deuleu. Tah, tereh kumaha ribuan nyarios teh. Hiji sepuh kapungkur ucung. Dina zaman karuhun baheula ieu zaman teh mun dibandingkeun jeung poe teh geus magrib cu. Oh kitu kula. Komo ayeuna meureun ujang geus reup-reupan. Ngaran-ngaran anu reup-reupan teh bungbeng jelema teh kaitu ka dieu neangan obor. Tapi deui leuwih salahna teh ai obor geus pangih jeung seuneuna anu dipencerong teh ngan seuneuna. Lain ngagunakeun caangna. Atuh puguh we kalah beuki silo, cu. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang. Hartina ulah peungas di jalan eta rancatan teh ujang. Urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan. Taliti jeung ati-ati. Waspada jeung permana tinggal. Anu sok kucuwas kecewis kana batin urang ti golongan manusia jeung ti golongan jin. Waspada jeung permana tinggal. Semar Yawi nangun
Semar Yawinangun Semar kuncung Danarulung moto nak nyeta gotong royong tanya cu Subang maju Subang gotong royong anu dina waktos ayeuna sasat kulawarga besar Pemda Kabupaten Subang ieu ngahibur warga masyarakat sabudereunana nganuhunkeun ka wargana ti Bapak Bupati wireh ku ayana gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong teh Subang loba anu ngawujud naon rupaha cita-citana jauh gitu cu datu di aku geuning ku Bapak Bupati oge yen ieu teh meunang Bapak Bupati wungkul tapi ieu teh ku gawe bareng gotong royong babarengan dan nya kitu teh ada moal bisa gelar kieu upami tanpa bantosan ti sadayana pihak nya Ujang numawi hayu urang sasarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia ulah rek aing-aingan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea nya cu amin ho ya tah kitu rupina ti ua ngadoa ti kawit Bapak Bupati dugi ka sadayana we kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang oge ka warga masyarakat sabudereunana cing Paranjang Yuswa jeung cing Arageung Milih amin Wah masih kene kaagehan tahun ieu dulu masih kene bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cu sing wa teh mental lagu cu ka Neng Nunung Nur Malasari gitu wa panglagukeun anu nikmat teh kadenge na lagu kolot mah cu sing kira-kira na ceuk silaing anak anu dihaleuangkeun ku Neng Nunung laguna nu ngeunah ari jang abdi mah aya patula padali dina lagu Nikmat Duriat Nikmat Duriat ye cing 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 mudah-mudahan masyarakat Subang teh sing gede duriat ya ka Bapak Bupati teh nya cu amin panjang yuswana panjang jabatanana amin beting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita padong mere janji jeung Subaya nu pinuh ku kaendahan mikeun asih lumungkaran nyangakeun ka Pak Haji Suherman obrek gitu ujang ngumbar lamun hayang hirup saluangan
cakal nikmat durian Jasab kaloyong kesangkeun bisa pegang oreng miuni balepa atet anu bageus dan rumput batak Aduh. Asik goreng nu dipikeun teh nyana geuning leungit pananot jalak harupat subang goreng puting panungtungan Aduh. Da tadi kenangan ge geuna. Nikmat, nikmat. Cekap, cekap. Cekap nganyeri aing sakitu. Cekap. Cekap. Nikmat pisan pasiksak teh hate. Tada kitu kahayang jelema ayeuna mah. Dibere kangeunahan daek nyukurkeun. Cacak ieu teh digaji. Keur ngora tunggul di parut teh. Ayeuna mah tangkana ku sia teh. Ulah dianggarkeun teuing atuh lah. Da geus karolos sileing teh geus meujeunna ngaronjatkeun. Katakwaan, keimanan. Hah? Lain didenge-denge teh kana beuki lalieur. Tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngendangan singa Depok teh nepi ka wah sumanget. Nepi ka totos pan kendang teh. Lain dibebeut kenangna pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing tetep we da dina otak ngapakeun ayeuna apa isuk poho lintang tikang ngagupay ka barudak ngora. Dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge. Aya wae ngan cing sadar si laing ge. Cing mawas diri. Kahayang teh atuh sinen alus sorana, kenang alus tepakna, cik atuh tong diheureuikeun. Rojong kahayang ge. Gentre pisan dina katerangan nyaahan atuh geura pe ka batur nyaahan dedeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh kabatur teh namprak ke terus tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modern abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longar
nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling we hirup mah dina wujud urang gerepek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawaf ai sia henteu sok kurilingan bisa eta tangga nu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum pancuran teh hartina kokocoran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat tuh saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun gerepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa ieu tara dahar keur lapar tempo we nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun nya heueuh agama manitah tertib
kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh. Jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar. Ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah sameme syare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot syare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge nak lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener Kang sing tertib da bener ngahiang gitu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh gara sok haleuangkeun ku ade cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut. Jadi hadapan Allah mah deuleu eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh istilah kasta eueuh nu matak ka deui sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula itu pan itu dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun nya generasi muda mah heueuh nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat ku dalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy iya ayeuna mah kupat leupeut tang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak karo jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa bapak teh ka putra amin seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka balaleunghar ladang nyakolakeun indung jeung bapak geuning teu balitungan bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung we geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan bapak emak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy nya komo deui pan urang teh ayeuna teh rek naon migawe ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan tugas mulya itu Pak
sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna sasat urang teh ieu teh niat hade mudah-mudahan syukur yang anu jalan darat nu jalan raut wah juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka itu saware kadewe cing hati-hati deui jang ya ya lemah siapa teh sada cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timbal ka dieu datang